Dek, Kunaon atuh cicing wae di kieu saung. keur ngalamun Dede mah kieu ieu teh hayang cara baturan Dede babaturan Dede mah sia gagah. Pepetasan oge sadek kieu pepetasan teh digantungkeun dina ceuli. Dibaladukeun eta teh Ajis. Atuh ada jagoan Ya patuh urang guru jeung akad tuh. Nyeta kitu geus maot babaturanana. Iraha maotna deh. Harita we basa ngabaladukeun pepetasan. Lain engke Persib jeung Persija main cenah. Oh cenah nya deh. Rame juga nade ke main teh. Ari aek nyekel mana? Marek nyekel Persija deh. Nah, ongko teh piking cenah. Nah, nyekel Persija. Ade mah belegug. Ayeuna lamun Persija dicekelan ku AA, masih yakin atuh Persib bakal menang. Nya. Astagfirullahaladzim, eta budak Dede. Cek mah balik nah. Mung abi mah Nyarekan sia emak. Nyayang naon atuh cicing we di dieu. Hayang mobilan Dede mah. Hayang naon sok hayang naon. Hayang mobilan Dede mah. Cik atuh Dede maneh teh pan geus bawokan. Teu hayang mobilan keneh era ku batu. Mobilan Dede mah. Mewek ieu budak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, temu. Tok, mana kalebat, Jang? Di paling mana, Jang? Abi ti Silanak, Pak Haji. Oh. Aya kaperyogian naon ka dia dongkap ka Haji? Ieu abi teh Haji. Abi teh dongkap ka dieu teh. Aya kaperyogian. Abi teh ditolak wae ku awewe geus 50 siki, abi teh nembak awewe Pak Haji. Ditolak wae. Kudu kumaha tuh Pak Haji solusina? Atuh cetek, Jang, anu kitu mah. Cetek ngan aya syaratna, Jang. Mohon kumaha atuh gampang teh Pak Haji keur kumaha sok ari kitu Pak Haji. Cetek sih syaratna oge. Sok ya teh aya syaratna oge sanggup lah pokona mah. Ujang kudu mawa anak hayam bodas. Oh, mohon. Kadua, Ujang kudu mawa anak me. Mohon. Warna bodas eta ge akur. Anak me oge. Tah nu katilu ya, Jang. Nu katilu mah cuma ada berat itu, Jang. Kumaha beratna kitu Pak Haji? Nu katilu mah Ujang kudu mawa Honda Jazz anu warna bodas. Anjir. Insyaallah geura bakal nempel langsung awewe, Jang. Goblok teh. Kerluman lamun kita jol Pak Dedi. Nuju naon Jang? Biasa we Pak. Nuju luman lamun. Naon damel Jang ayeuna? Nyeta teh kaduh padamelan Pak. Ngelamar ka MBG teu diterima. Oh, kitunya Jang. Kumaha Jang upami kieu? Ku bapa dimodalan ya 50 juta. Wios Pak. Henteu ya mada bapak ikhlas Jang. Cek pada dia teh. Jang modal sok ku bapa dimodalan 50 juta. Aduh, hatur nuhun Pak meureun cek abi teh. Di mana ayeuna cenah Jang bumi? Caket Pak di ditu bumi mah. Eta oge bumi anu sepuh Pak. Ari Putra nya sabariji Jang. Tilu Pak. Nu hiji ayeuna sakola SD kelas 3. Nu hiji sakola TK, nu hiji bungsu Pak. Nyusu keneh. Oh, kitunya Jang. Nya sok ku bapa dimodalan 50 juta. Jang modal usaha Ujang. Aduh, nuhun pisan Pak. Asa kumaha meureunnya. Lamun kitu betah meureun jigana teh.